Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrafil anbiya'il wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana anu dipika hormat ku bapa atau ibu guru sareng rerencangan sadaya. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Margi urang rahmatna, urang tiasa ngariung dina kaayaan sehat walafiat. Dina kesempatan ieu simkuring bade nepikeun biantara bahaya bullying di sakola. Bullying nyaeta ngalakokeun ngaganggu, ngahina atawa nyieun batur ngarasa sedih. Jeung sieun bullying bisa lumangsung ku ucapan, kalakuan, atanapi media sosial. Bullying ngabahayakeun sebab bisa nyebabkeun korban teu percaya diri, sedih, serta hese diajar. Ku kituna urang sadaya kedah silih hormat, silih asih, jeung silih tulungan. Sangkan lingkungan sakola jadi aman sareng nyaman. Ku kituna biantara anu tiasa simkuring sempatkeun mugi urang sadaya tiasa nyingkahkeun bullying sareng ngajaga karukunan di sakola. Hapunten bilih aya kalepatan, hatur nuhun kanu parantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.